Bapak kali Ibu anu kusim kuring dihormat. Wilujeng sumping kanggo rombongan calon panganten pamagat kali keluargana. Sakedap hidup antosan heula. Baris aya pangjemputan kubang rupi. Upacara adat dikawitan. Ya Rabbana Mahalas Maha Asih Kaya Pangeran Wati Allah Kaya Pangeran Wati Allah Kaya Pangeran Wati Allah Kaya Angin aki sejanyuk si kahayang barinyung si hartinu sajati tina karidoan anjeun puji mah aya ti Gusti Allah Maha Kuasa. Aduh, alah, keheula sakedeung. Ieu teh rada nyeri cangkeng. Aduh.
Ya teh heula da kita jauh jeung nyeri cangkeng jeung mobil deui. Aduh pikasnya beuleun deui. Heula. Ieu teh saha panganten da teh ka dieu teh rek mawa si Amu ka mana nya. Amu. 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 Saya si putri sinting pangku datang kemari menurut dasar si aki-aki itu jomo lo dia ngajakan tengah ke tersiat teh nah teh aki maneh teh ke heula maneh teh Amu kapan urang teh ieu teh kadatangan saya mah deuleu kudu disambut tingali meuli ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyetang pinang urang teh bagja dina poe ieu teh pan rek aya syukuran kitu atuh biar ge lah meuni jeung keur di sawah jeung keur naon sok urang ieu we ayeuna mah bisi kaburu beurang teuing geurang ngareng keneh geura sok maneh heula teh bapana sandayang tuturkeun dewek nya teh Amu lembang salaman heula deuleu urang geus teh cerewet tingali urang papag heula geura ku para penari anu gareulis anu hijirana anu hiji TKI eta teh TKW heuh calon panganten pamaget diaturanan kanggo linggih mampah lalaunan kali di lapak disarangan ku para penari kali para gulang-gulang sarang Amu oke lengser
can hidup ditampi geura tampi heula kembang pambage. Anaking jimat awaking haduran bagia sumping kalungkeun mangleka deudeu tawisni di junjunan sadaya wargingan oh sawilujeng sumping anak muga rahayu Mangga ibuna calon pengantin istri ngangkalukan kembang pambage ka calon pengantin pamaget. Oke silaturahmi antawis besan ramana calon pengantin istri oke ramana calon pengantin pamaget silaturahmi sadayana mohon. Oke digendeng saparantosan ditampi digendeng ku ibu ramana calon pengantin pamaget. Mangga sareng ibuna calon pengantin istri ngagendeng ka calon pengantin pamaget. Oke dicanak ka ruangan anu parantos ditangtoskeun. Mangga laligi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga tamu anu sanesna tiasa lebet bae ada kursi anu parantos disayogikeun. Mangga teras wae kalebet kursi masih aya. Tahu pamit ya mah kursi nakirang biasa menempatkan diri di bumi Saibul Bed. Maka biasa wae teras wae. Maka ibu-ibu nangka. Laligi sadayana terutama ka para tatamu di rombongan calon pengantin pamaget. Kursi di bali dia caket panggung masih kosong mangga teras ke bali dia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali dia kursi caket panggung masih kosong. Teras wae. Teras kembali dia punten. Linggihna teras kembali dia. Bapak Ibu teras linggihna caket panggung. Dia masih kosong kembali dia maka. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saupami kursi tercekap biasa lebat wae ka ruangan ada napi ka bumi di caket panggung maka di paling dia aku kasepuhan ringih wae teras Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wilujeng sumping sadayana semangat kek calik terutami kepada sesepuh oke keluarga besar di rombongan calon panganten pamagat anu panatos rawuh dina ieu waktu. Allah Muhammad sallallahu